Muhun bangsat. Oh, bangsa. Iya muhun teh nama. Mereka bangsat. Wangi-wangi Los nih. Hah? Om sum. Atur pohon. Jangan headshot. Gara-gara hansip pelegu jamu. Ini nyungsep gitu. Udah bewok mana mah kejual. Sampai darem belum ke digagada gue dasar. Aduh. Lurus tuh nyunget aja lemah. Kemana teh? Sat. Aduh, iya sepeda nyelap. Oh, aduh. Aduh. Jelema lurus tuh nyung. Oh, pisang. Gak halang-halang nyaho. Itu sepeda teh remna. Wah, nyaho. Kuning pisang. Eta topi mana topi? Nyaho. Ayo buru urang eta urang udag. Aduh. Gara-gara aya mau sampai dah kieu. Bang jelema teh. Padahal mah kemarin teh geus di ieu geus di servis ka bengkel. Dasar aya Bulungan komandan ye. Tisa hanya eta jelema teh astagfirullah. Aya wae itu. Si iya gede-gede. Si kecut kan, aduh. Oh, si kecut. Kunaon sih cut lompatan? Aya jelema degep lagi tadi nabrak ayeuna dua kali nengar deui. Ampun aing mah. Oh jelema teh mana aing kuateun nyungsuk di si komandan ka itu kana rungkun. Sarua urang oge tadi keur warung sok ditengar we jelema teh. Duh, aing mah eta ka mana lumpatna teh teh. Belum kita bewok lompatna tuh. Hayu urang udag. Aduh, Bang. Hayu urang sugan si ieu bisi jelema teh eutreug. Hayu atuh mencurigakan ya. Hayu atuh, tut aja tut. Aduh. Ngawak kene. Buahan teh tarang saha paneh atuh. Dipatik ayaan. Ngajaran saha di jelema teh jadi baru pagi fotok bancakan teh. Aya wae. Kamana teh? Jelema teh? Waduh, buntas benar teh euy. Aduh. Aduh, keberapa kali ditabrak aduh ritu. Para surgiu dekat. Jadinya ayah sah, udah ke rumah lamun gitu. Berkenaan. Kernaon main dieu? Ker hayang ngalabuah ngan teu bisa. Ari kala buah naon sih teh buah mana sih teh? Tuh buah. Lain buah sih teh begitu mah. Naon? Jeruk. Buah. Jeruk begitu mah. Lain buah. Buah. Lain buah jeruk. Buah jeruk.
Buah jeruk. Kumaha ieu teh saha nu bodoh. Buah itu mah. Buah jeruk sedih itu mah. Ai maneh kala buah naon? Tuh, buah itu eta mah buah mangga lain buah jeruk. Buah jeruk. Buah mangga lain buah jeruk. Tuh, itu buah jeruk mah. Tuh, itu buah jeruk. Itu buah mangga. Bodoh mending sia mah. Nah, jadi bodoh ka urang. Tukangan maneh nu bodoh mah. Mana sih teh? Kok da ieu tiang listrik lain jelema atuh. Tiang listrik. Berarti pinteran kayak tiang listrik jeung maneh oge. Ieu mah bisa ngomong. Tuh. Teng-tengan gitu. Teng-tengan sih kieu mah. Kan beusi meureunna sih teh. Da kan disadar. Geus hayu ayeuna mah urang lain mana kala jeruk, urang kala jeruk ayeuna mah hayu. Hayu buru ah. Ke heula tong namanya. Susur. Hayu dah. Oh iya, tanggal jempol. Oh iya tuh loba. Oh ngan jangkung ngaranna hese. Pepean sakitu mah. Kumaha? Kata dah piraku sih teh awak maneh leutik kieu. Berat yang siapa? Tuh, mana lewat tuh? Hese, kok ngajo? Benar ke? Wah, ayo! Sah. Kararitu we nya sama eta maneh dijonton teu eucreuk deui. Apal maneh teh limas ieu. Da lain maknya salah bak kikituanan arek ngalah jeruk. Lain mau. Teu percaya olahraga ngalah jeruk mah. Tanya kawan tah make baju kieu make baju hideung kunaon loba baju hideung teh bener make baju hideung lain baju hajo aduh make baju hideung teh lain sieu hungkul loba puguh arek ngalah jeruk tah anu kieu teh jeruk bergog teh lain alpukat jawabnya bener boga RT teh kan boga RT teh kudu di harewosono teh ngono ngerti hah ai sugan teh maneh da sarua bajuna hideung sia teh da maneh teu nyaho nya aduh eta kejadian meuni eueuh saurang-urang acan nu nyaho kuing teh arek ngalah kalawak naon kalawak teh bahasa kolot teu ngarti arek ngalah kalawak naon kalawak teh teu ngarti semah ampun ai mah teu kanyahoan tutup jebret ketabrak eta ripuh kalawak teh naon ih katabrak astagfirullahaladzim kudu diharewasan deui wae kadenge budak norak kuat teh nyaho kalawak acan paranti sayur modelna model sukun ke hese ngomong gitu kalawih nu kieu mah lain kalawak sarua kuat teh nyaho anak kalawak acan ampun paranti sayuran untuk seperti sayur itu apa tuh cara naon teh cara nangka keleuwih kitu teh kalawak keleuwih naon cenah keleuwih komo sia ngomong lagi hitut bentes ngomong kacau bener budogna teh ka keleuwih tah eta ge keleuwih cek urang keleuwih teh kalawak ai maneh nyebut kana jeruk geus geus bener kana sieu kaleuwih apal teh tadi aya kejadian kuring keur ngalah eta buah kalawak pas beres turun mangut aja kuring ditubruk tak
ku eta jelema. Teu ingat tuh da urang mah meureun aya main bagian tugas, meureun mah da urang mah karak balik olahraga tadi teh papanggih tah jeung budak ieu tah. Atuh bikin jauh kuring-kuring neangan ka pangesaran mah euy. Geus teu barareres sebelah mah. Teu bisa dianekeun. Eta coba ngomong gitu. Maneh nanya, tuh ngomong ke mana ngejawab ke mana? Maneh mah teu bisa dianekeun teu ngadararenge kos nu torek sabodo. Astagfirullah. Anjing betul. Boga RT kitu-kitu teuing. Jawab.